poe ayeuna ye. Jika merek jajanan SD. Edisi masih di SD Merdeka. Sok tengah cuma mana barudak Merdeka. Kakak sih kami langsung ngadatangan heula si Mang tukang cilung anu bener-bener digembrong pisannya ku barudak. Ari sugan si kami mah digembrong teh ieu teh si Hasan Cilung teh si Haci teh ari bek teh lain geuning barudak. Liwat teh satusuk hargana teh mung 2.000 wah. Orang disuruhkeun teh alah sia mending ngobul kene panas kene kieu mah. Ijik bae 50 juta kali barudak. Ieu teh mah ngonang-ngonang teh. Ya lo Mang siap-siap saku sami di dahar si Mang nyorodana sia teh. Aduh teh kayak si Aki tukang martabak mini cenah teh. Liwat teh jeung loyang-loyang hargana teh mung 4.000 wah. Ari si Aki mere bubuk kacang tinggal menikmatin kalau baki itu teh sakalian nya kebon-kebon kacang nak kabreskeun ka dieu ki. Barang dibeleukeun teh alah sia bener-bener mendingan aki ya geuning barudak. Negeriasina teh waduh kan. Teh mendingan pisan. Menurut saya teh kayak tukang tahu bulat cenah teh. Aduh kan ieu sekali mah meni resep pisan ningali si Mang tahu bulat mun keur ngagoreng kieu teh alah sia meni lucu kieu gigiring.